pangulah-ulana hitut di hadapan pemajikan. Kolot baheula nganasehatan sing hade ulah sok hitut di hadapan pemajikan. Emang kunaon gitu? Engke salaki masa kali nyana 5 kali. Atuh. Orang hitut di hadapan majikan, dut. Nah, ngancem pamajikan. Nah, sia cekeuna. Kayak orang ayat, dut. Cek orang depan itu tuh sembarangan. Lah, didinya ageh. Isuknya nama hitut deh, urang mangan sakali kan, nya nama hitut deh, dut, paling hitut deh, belah didinya age, hitut cek nanti, nya nama geus 5 kali pan, aing mangan sakali, itu, oh bae pi hituteun anak, tungtung, hitut bae diatur, mun loba jelema atau di harapan pamajikan, betekeun saeutik abah, aman. Lamun sorangan kakarak, bila perlu kagentongkeun dut. Iyalah, nyiduh kakenca orang lamun aya kesempatan, mun eueuh kesempatan kakarak kakatuhu di mana ieu nu kira-kira aman, gitulah pikih tah. Na ieu timiti eta datang ka macem-macem Kangjeng Nabi ngabejer biaskeun soal tata krama, soal khuluq,